Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun baraya tepang dangudi sareng pidangan dongeng Sundanya. Urang ngadongeng deui emang bade nyandak jejar carios enggal kalayan ngabantu jejar carios jawara ti Gunung Halimun atanapi si badog gerompangnya. Ieu dongeng teh karangan Mang Nyalira sok sanaos dongeng basa ajan. Malah mandar janten hiburan. Atuh kabaraya anu satya manco kana dongeng Mang di mana we ayana. Mugi sadayana aya dina kasehatan lahir sinerangan batin dilalancarkeun sagala rupinanya tong hilap dirorojong diteroelan tombol subscribe. Atuh mangoge nganuhunkeun kana parantos like oge komennya. Mangga mitra supados teu nyangkolong ting kana waktos urang sami-sami dangukeun kumaha terasna ieu carita jawara ti Gunung Halimun si badog gerompang. Sok kaparayun sadayana. Caturkeun di hiji lembur sisieun Gunung Halimun nyaeta lembur Ciparayeu heubeul. Eta lembur teh pernahna kiduleun Rangkas Bitung. Kayaan poek mongkleng da puguh kayaan peuting atuh. Ukur kadenge we sora-sora sato peuting anu disarada patebalan jeung pada baturna. Hawar-hawar kadenge sora anjing anu rageg. Malahan mah sakapeung mah sok babaung sagala rupa. Di hiji mah panggung anu geus koropok, geus beak dihakan umur, diuk saurang lalaki anu geus tengah tubuh jangareupan budak lalaki anu masih keneh ngora keneh. Ari eta lalaki anu geus tengah tubuh teh tajalian ti Kijat Mika. Kijat Mika teh ruruntuk jawara lembur anu kasohor. Kungsi kawentar dina mangsa penjajahan Walanda. Sok sanajan ayeuna umurna geus liwati satengah abad, tapi katempo pangawakana teh masih keneh cangker. Panonna manis seukeut, siga panon maung we anu hanteu leungiteun wibawa. Sedengkeun ari budak ngora anu diuk di hareupeun Kijat Mika teh tajalian ti sabda. Jaman teh geus robah. Walanda geus indit. Tapi rahayat mah teu acan bener-bener ngarasa tentrem. Cariosan Abah teh hanteu lepat. Malihan mah abdi ngadangu beja ti pasar Cibabar. Cenah mah goromolan ti leuweung kidul teh geus mimiti turun ka lembur-lembur. Maranehna maksa rahayat nyadiakeun beas jeung lauk. Nya eta nu ku jalma teh disarebut goromolan atawa deui. Maranehna teh ngagunakeun ngaran agama. Tapi lampahna teh jiga euwah-euwah gawena ukur yang ngesarakeun rahayat. Agama teh ukur dipake kedok wungkul we. Nya Bah, bet aya we jalma jahat teh loba anu pura-pura wungkul. Tapi tetela geuningan sarua we jeung Walanda yang ngesarakeun rahayat. Aya kieu mah rahayat teh kudu wani. Nya aya nu wani ngalawan Bah. Memang geus sakuduna kudu aya nu wani ngalawan. Bantuan tentara lantaran anu disinghareupan ku tentara teh nyaeta gorombolan. Kapan loloban mah bangsa urang keneh teh saeutik. Para jago jeung jawara anu biluk ngahijikeun diri cari di gorombolan. Urang salaku jawara ulah cicingeun. Urang kudu milu we mantuan ka tentara. Sumuhun teu lepat Bah. Kenaon abi atuh digemleng ku Abah dina babagan ilmu silat. Lamun abi bakal cicing ningali rahayat diteken, rahayat katalang ngesara. Abdi moal cicingeun Bah. Temal sabda teuneng ludeung gede wawanen. Puguh we atuh Kijat Mika nu jadi papana sakaligus guruna teu ngarasa reus. Abah ngarasa reus. Ku kawani maneh sabda. Bener. Maneh digemleng ku Abah nepikeun kaboga pangabisa teh kudu manfaat. Kiwari maneh teh geus jadi jawara. Lain nganu ngahar ti jawara teh jadi jalma anu panggagahna panghebatna.
Tapi jalma anu pinunjul anu unggul dina kapribadianana, dina akhlakna, dina melaan kasasama turung dinulungan. Pangabisana teh dipake tutulung kanu butuh tatalang kanu susah, merangan kajahatan, nanjeurkeun bener jeung adil. Terus pisan bah, ilmu nu parantos kacangking kudu abdi teh moal arek dipake sombong adigung-adiguna, tapi arek dimanfaatkeun sakua mistina. Malihan mah ieu bodog pusaka nya teh si rompang oge kudu aya gunana bah, kudu manfaat teh sakumaha baheula digunakeun ku abah nalika merangan walanda. Tah ayeuna oge ieu si rompang teh arek dimanfaatkeun we ku abdi bah pikeun numpes gerombolan. Nya hampek pake eta bodog teh gunakeun jang numpes gerombolan ngan inget sabda eta bodog teh kapan barang pae ngan sakadar pakarang biasa. Jadi luar biasa na teh lantaran kumaha anu makena, kumaha anu ngagunakeunana. Kadeh sing bisa mawana eta si rompang teh ulah sagawaya. Kantenan we bah, ieu bodog si rompang teh moal dipake teh pararuguh, moal dipake sambarangan. Gitu kadeh. Eta si rompang teh ulah digunakeun lah sakirana lamun henteu penting-penting teuing atawa kapiksekan mah. Lantaran abah teh miharep eta si rompang teh salawasna nguyup getih. Kapan baheula teh saeutik urang walana nu geus ajal binasa cukang lantaran teh ku eta ku si rompang. Si rompang geus loba nguyup getih, tapi keun sing percanten ka abdi bah, abdi ge moal arek sambarangan. Obrolan Kijat Mika jeung sabda teh sanyana mah aya anu ngadedengekeun tayalian di maratna nyata indungna sabda. Maratna basa ngadenge ta obrolan barabay atuh tina juru panonna teh beus ku Cipanon lantaran ras inget kanu jadi salakina anu baheula oge kapan makalangan dina merangan Pancajah. Ayeuna kari-kari anakna nyata sabda arek turun ka pakalangan merangan gorombolan. Tangaranan nu jadi indung atuh melang hariwang sarempang. Inggis nu jadi anak teh ngalaman cilak eta maratna koroyong keluar ti jero kamar. Nah bener anaking hidup teu arek neruskeun tapak lacak anu jadi bapak. Ambu mah teu panuju ujang. Inggis maneh teh cilaka. Geus cukup uk bapa maneh baheula anu tihotat. Segala dikorbankeun demi kepentingan negara. Tapi geuning ayeuna teh taya hartina. Kahirupan urang tetep sangsara. Leres ambu, abdi bakal neraskeun tapak lacak si abah. Margi kapanan, keur naon atuh abdi digembleng dina bag-bagan ilmu silat. Gaduh pangabisa, pamihan teu dimanfaatkeun mah. Baheula si abah dipake pikeun merangan walanda. Ayeuna ku abdi bakal dipake pikeun merangan gorombolan. Kamelang ka hariwang ambu, ku abdi kahartos ambu. Namung ambu ulah bade ngahalangan. Margi kapan karaos ku ambu kekayaan teh henteu aman. Seueur jalma anu katalangsara geus sakedik jalma anu parantos jadi korban di tandasa ku eta gorombolan. Tiasa janten awal akhir mah di lemur urang ge bakal seueur korban. Ku kituna leuwih hade ngalawan we ambu. Abdi bade ngalawan eta gorombolan, bade ngabantos tentara. Sabda teh keukeuh dina pamandeganana. Sedengkeun ari amburatna manehna ngarti kana adat nu jadi anak nu kurat batu anu geus samo bisa diongget-ongget deui. Sanajan eta adat teh adat anu hade, tapi tetep we pikeun amburatna mah jadi kasalempang ka hariwang. Inggis we anakna teh ngaranapan cilaka. Kijat Mika anu surti ku kayaan nu jadi pamajikanana pok harita teh cacarita. Anggur mah urang teh kudu reueus lantaran boga anak anu teuneng ludeung. Dina melaan sasama nanjeurkeun bener jeung adil. Ulah arek dihalang-halang, ulah arek melang hariwang. Anggur mah duakeun keun sing yakin. Kapan jodoh pati bagja cilaka manggeus aya nu ngatur. Lamun diparengkeun anak urang teh
kudu jadi jawara anu merangan. Eta gerombolan sing ditang dayungan we. Ulah arek di pikiran itu jeung ieu. Dari pae makapan geus mah bisa dihalang-halang nyai. Henteu perang oge ari kuduna pae mah pae bae. Tah kitu. Ih, Akang, ai kangaranan indung mah beda deui jeung nu jadi bapak. Kamalang jeung kahariwang teh leuwih gede. Geus ulah rek dipake melhangkeun anak urang teh sina bajoang mangrupakeun pagawean anu mulia. Urang salaku kolotna kudu ngarojong. Tah kitu nyai. Percayakeun we kanu gaduna. Mugia di mana wae keur kumaha wae anak urang teh kenging panang tayunganana. Nya, atuh ari geus teu bisa dihalangan mah. Ambu oge ukur bisa ngaduakeun we ka hideep. Kade salawasna sing eling ka Gusti anu Maha Suci. Muntang tulung kana karsa anu Maha Kawasa. Mugia salamina kengeng panang tayungan. Nuhun pisan Ambu, doana mudah-mudahan diijabah. Doa Ambu teh kalintang utamina kanggo abdi mah mangrupikeun hiji jimat. Tangaranna doa sepuh makso komo indung. Eta teh doa anu mustajab saupami parantos kengeng doa ti Ambu mah. Pon kitu deui pangarojong ti Ambu ka abdina ge janten regreg leuwih teuneng leuwih ludeung Ambu. Abdi oge gaduh kayakinan tangtos Gusti anu Maha Suci bakanang tayungan ka umatna anu nincak dina jalan anu lempeng. Peuting eta sabda teh sungkem we ka indung bapana menta doa jeung pangarojongna. Mudah-mudahan enggoning dina bajoang teh aya dina kasalametan. Mitra kaum dangu aya nama urang caturkeun isukna. Isuk-isuk keneh sabda teh geus lunta ninggalkeun ieu mah. Ari anu rek dituju teh tayalian di pasar Cibabar. Basa tepi ka eta pasar kaayaan teh mani barece. Keur makapan tadi peuting teh geus katinggang ku cai hujan. Reg sabda teh ngarandeg bari merhatikeun kaayaan teh lah pasar teh henteu pati rame. Kamarana jelema teh. Nah, pasar teh aya ku sepi-sepi teuing jiga kuburan ieu mah. Moal kitu sieun didatangan ku gerombolan. Tapi asa piraku kapan ieu pasar teh suruh jagaan ku para tentara. Sepi sote meureunan ajal mana we teh harayangeun ka pasar. Ceuk sabda bari neruskeun lempangan we di eta pasar. Basa tepi ka pojok pasar katempo aya sabuhan jalma marake saragam. Tetela geuningan cenah tentara anu keur ngajagaan eta pasar. Jaka neruskeun di lempangna ngadeukeutan ka jongko. Di jero jongko teh kadenge sora jalma anu keur harewosan. Ngobrol ngan bae henteu pati tarik jika anu sieun ai tarik-tarik mah bisi aya anu ngadedengekeun. Ari eta obrolanna teh kieu. Peuting tadi lembur kuring teh geus jadi korban. Eta si ulek teh geus ngaranjah deui. Malahan mah tatangga ge nepikeun ka ajal binasa dipeunjit. Benernya euy. Eta gerombolan teh beki dieu beki jahat we si kurang ajar teh. Alah. Dipeunjit kumaha di sia? Jiga mencit embe gitu. Ih, nyanya jiga peunjit jiga mencit embe. Padahal mah teh pira. Embung mikeun beas, bung mere beas kata gerombolan. Untung ari dewek mah euy. Peuting teh mere we daripada cilaka mah teh kitu. Ngan bae dewek mah euy ngarasa heran. Jika di lembur teh aya gerombolan, eta we lamun geus panen teh jiga nu nyaho. Bisa jadi euy lantaran kapan ari gerombolan mah sabulu jeung urang. Moal bisa kanyahoan. Tong baroni di lembur maneh. Biheung di dieu ge di pasar. Loba gerombolan ku kituna urang teh ulah tarik ngobrol teh euy. Bisi kadengeun ku si wabalak. Nya, bisa jadi di dieu ge aya gerombolan teh. Kade-kade tu tinggal itu. Aya jaman nyampeurkeun ka dieu. Buah bae teteh gerombolan. Ceuk si Mamang bari pating harewos. Puguh we atuh kangaranan ceuli sabda anu geus kalahati. Jika boga ilmu hiliwir sumping we najan anggang, tapi bisa kadenge atra jelasna keur. Naon rupa anu dicaritakeun nana, naon rupa anu diobrolkeun nana.
Basa disebutkeun kadek bisi gorombolan. Ugoe atuh sabda teu nyampeurkeun we ka si Mamang duaan barepok terus sacarita. Naon mang? Kuring mah lain gorombolan. Si Mamang manireuwaseun lantaran teu nyangka lamun eta jalma teh tetela geuning cenah geus apal kana naon rupa anu diobrolkeunana. Na saha ujang teh? Leres ujang teh sanes gorombolan. Bener, kuring mah lain gorombolan. Ngaran kuring sabda. Jangan syukur we ari sanes gorombolan mah. Mamang mah hariwang jang. Alah, inggis ujang teh gorombolan. Wong kaning Mamang teh tadi tinggal ngobrolkeun gorombolan. Nah, becieun ku gorombolan. Ari ngobrolkeun mah bebas atuh mang. Iya di ujang. Kapan geus loba kacaritakeunana? Beurangna ngobrolkeun gorombolan peutingna teh jang dipencit ku gorombolan teh. Suka mau ngajajaleh gorombolan mah bakal cilaka. Leres ujang malihan mah tadi wengi kapan di lemur Mamang mah anu jadi korban. Semuhun dipencit tapi rate keur samasihan beas. Karunya teuing atuh. Tetela eta si gorombolan si kurang ajar teh sakitu jahatna. Sakitu kejam jeung telengesna. Ari cekuring mah geus lain manusa anu kitu mah. Tapi iblis anu ngajiri manusa. Ih jang tung tarik teuing. Ih ulah tarik teuing bisi kadangueun ku gorombolan. Cilaka jang. Keur kuring mah moarek sieun mang keun sina kadengieun. Sugan we di pasar aya gorombolan. Lamun siknya aya gorombolan. Kuring mah rek dicangkalak mang. Ugoe atuh si Mamang teh mandireuwaseun tetela geuning cenah eta pamuda nu ngaran sabda teh teu leudeng. Malahan mah ngomongkeun gorombolan arek ditewak we arek dicangkalak. Basa nu tiluan keur ngarobrol. Di jauh ti jongko teh aya sapasang panon anu merhatikeun. Basa ngadenge sora sabda anu ngajajaleh gorombolan. Malahan mah arek nyangkala kesagara rupa. Eta jalma anu keur merhatikeun teh panonna mane murah lengah tuh. Untuna mane kakarot. Lamun zeug lain di pasar. Eta mangkeluk teh ku aing bakal dipencit. Kurang ajar teh jumago pisan. Teu sieuneun ku gorombolan. Malahan mah wani ngajajalehnya campa segala rupa. Cirian saku aing. Dipencit, dipencit. Gitu cek eta lalaki anu sarua make baju pangsideung. Bari merhatikeun ka sabda. Basa sabda ngaleos ini tinggalkeun eta jongko. Laju we dituturkeun. Sabda anu ngajauhan pasar. Manehna jongjon lempang teu yeuh sadar lamun ditukangkeun teh keur aya nu ngintip-ngintip. Aya jalma anu nutur-nutur. Ngan bae geus rada deukeut. Kaseuketan ceuli sabda nu geus kalati teh bisa ngadenge aya sorah lengkah suku anu rencepan anu keketeyepan. Reg sabda teh ngaranna geureun. Liuk ngaliuk ka tukang. Tapi tetela geuning eueuh sasaha. Aya lengkah suku anu nuturkeun. Tapi geuning eueuh jalemana. Nah kamanat. Nya tadi mah kadenge lengkah sukuna ku aing. Ceuk sabda panasaran culang cileung. Tapi sabada diperhatikeun ka sabudeureun eta patematan oleh eueuh sasaha. Atuh sabda teh neruskeun di lampahna. Ngan bae kakaraoge sababaraha lengkah geus kadengeun sora lengkah-lengkah suku anu keketeyepan. Malahan mah kiwari mah beuki deukeut naker. Sabda gentak ngaliuk ka tukang. Barang diliuk breh katampo aya saurang lalaki anu keur lempang keketeyepan. Make baju sarua hideung sarua jeung sabda. Saha kisanak teh? Nah nutur-nutur kuring geuning. Ditanya ku sabda eta lalaki teh lain nembalan tapi kalakan narajang bari ngaheumbatkeun bedogna rek nyabet kana beung sabda. Hiu bedog rek nyabet kana beung lep sabda teh ngalalapkeun sirahna ngalok. Gerakanna teh estuning cepatna kerplos atuh bedog teh ukur nyamos ngadek ukur ngakan tempat kosong. Bisa hoja sia. Rasakeun heula. Hiu kiwari mah bedog teh arek ditarokeun kana sirah sabda. Sabda gentak manehna metakeun kadua dampaleunna keup. Eta bedog teh beunang ditengkep ka kadua dampaleunna. Ugoe atuh eta si lalaki anu make baju sarua hideung teh mani kaget. Lantaran bedogna teh kiwari mah jiga anu kakonci. Lepaskeun sia kurang ajar. Lepaskeun. Kelanan. Nah saha kisana teh? Bet ujuk-ujuk ojol-ojol. Arek maehan ka kuring. Kapanan di antara urang teh acan wawuh. Pon kitu urang teh boga pasualan. Jadol. Lesot sia.
Bedog atuh kiwari mah lesot ngahaja dilepaskeun ku sabda. Atuh puguh we kangaranan dilesotkeun bedog keur dikenyang satarikna. Cengkang si lalaki nu make baju sarwa hideung dengan cengkang. Urang ajar sia. Rasakeun sia kudu kojor deuleu. Si lalaki jubah hideung teh masih kene panasaran laju ngagajeleng deui ngawatkeun bedogna. Kiwari mah panarajangna beuki garang jeung ngabahayakeun. Kapah satu sabda ge kudu ngimbangan panarajang musuh. Jojorelatan di antara sabatan bedog anu arek ngalah-ngalah kana beuheung jeung anggahota badan anu sejen. Hiuk plus bedog tingis nyamos di we ukur ngadek kana tempat kosong. Sabda kiwari mah dengan saukur nyingkahan panarajang, tapi kiwari mah ngobaan males narajang. Hiuk beureum sabda terek ngagebrok kana caream. Kilek si lalaki nu make baju sarwa hideung teh ngagiwarekeun tinggilan sabda plos atuh nyamos. Hiuk dibales ku sabatan bedog anu arek nigas kana puhuleungeun sabda. Tapi sabda kawas anu geus bisa ngukur kana kahebatan ulin bedog eta jalma. Hanteu ieu heseun nyingkahan eta sabatan bedog. Sakilat sabda teh ngagajeleng ka tukang. Gerakana munggu cepot plos nyamos bedog teh ukur ngadek tempat kosong. Pikeun si lalaki anu make baju sarwa hideung kudu nguji kana kahebatan sabda. Tetelan ajan lemor teu moal pakarang, tapi bisa ngimbangan sakabeh panarajang. Naza ieu budak ngora teh. Nya musilatna hebat. Nilik tina tata gerakna mah asa inget kesanya anu kungsi boga jurus kitu teh. Oh, moal kitu. Eta budak ngora teh muridna Ki Jatmika. Muridna anakna. Nilik tina gerakan beungeut mah beri si Jatmika paingan atuh. Anak itu mah lain pitandingeun aing. Cik eta si lalaki anu make baju sarwa hideung. Kiwari mah lain kentak narajang, tapi kentak we ngagajeleng bari lumpat ninggalkeun eta patempatan. Na geuning kalah kakabur. Sabda ngarasa kaget nah cenah musuhna teh ngarada kelumpat. Jika anu ngemukasieun sok padahal kapan darung teh acana anggeus. Sabda anu panasaran boga maksud pikeun ngudak eta jalma. Ngan bae memeh ngabudak eta jalma. Kadenge sora awewe anu tulung-tulungan. Puguh we atuh eta sabda teh milih muruka sumber sora lantaran bisa jadi cenah eta si awewe teh butuh ku pitulungna. Heuleuh mitra. Waktos na parantos nyekapannya. Cageula urang tuna jejer carita jawara ti Gunung Halimun atawa si Badog Rompang duwi ka dieu. Urang teraskeun dina seri anu salajengna. Manganuhunkeun tina sadaya paratosanana apuntenna tina sadaya kakirangan lemang. Saeulanan undur assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cak.